Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak maneh paehnya? Coba. Ayo seglot. Anu ngaran Asta Jingga di mana? Aya di bulan itu. Hah? Di bulan itu. Maut. Atu lain kita tadi dipikir ka aing. Siapa? Anjir begitu asyawak daun. Wah. Dong sok jadi aku ya bangsat macan di tenggelan membawakan aku. Sok ya pecahkan aing tenggelan heula ku sia. Naon sia udah teh. Make jeung nanyakeun udah goblok. Kira kepiranan kari milih aing mah teu Minggu meureun Senin. Teu Senin meureun Salasa, teu Salasa meureun aing teh Jumat di ngacir. Untuk ngabodor aja yang sili aing. Sok. Waduh anjir. Refleks nunggu dah euy. Goblok ngajengut doang. Ngajengut doang. Lamun teu ngejat paling dicegungkeun nya. Wah, lamun teu kitu aing bahaya euy. Balah. Wah. Abak euy. Alah, sia we. Wah, jauh anjing. Musik dia. Modal. Sok ya. Beki aing anjing begini. Wah, cilaka euy. Geus teu beunang ku eta mah cilaka aing. Beki anjing. Sok segera aing mah deuleu. Beki anjing aing. Beki anu penting Malaysia teh aing mah. Heeh. Goblok euy. Ngeunah seutik euy. Goblok bacing yang utas enak-enak. Naon? Enak mah neuleuh anu sok cicing deket dina pantau mobil geuningan. Bandung. Kenek anjing nu hijau mah. Oh, si ganti-ganti. Anjing teh. Di bawah lagi kenek sama. Alah. Hebat euy. Menta naon? Hebat mengeuna teh digoreng. Aya hebat munding. Babat anjing sama tuh. Oh, babat. Lain beuki pika geuleuheun ngomong tadi. Ditakis ke luhur ya bakanyut. Mentong jorang siya goblok. Lihat kanyut. Nah dangarana. Nah ari aing panggijeng kanyut turun jumut termos. Tah
gitu. Resep aing anu kitu teh tuh. Naon maneh eta bobogaan mun badag. Ya goblok udah diurus. Kumaha teh ngurusna? Ngurusna bisa badag gitu kumaha? Ih, mun hayang nyaho wae sia mah. Bejaan ilmu mah kudu diamalkeun. Hayang sia badag, hayang. Nyaho cai rem. Minyak rem nyaho. Nu beureum apa? Asupkeun grepe kana urut aqua. Terus kocok-kocok. Terus bajurkeun ke kana eta. Terus badag, badag atur aja. Atuh di bangunan deui, Pak. Ampun. Wah, sama pun tumbang. Wih. Awakan dulu. Dulu dah. Eta nih. Duh, ampun. Aduh. Anjing nyeri ala. Aduh. Ala anjing. Aduh. Saya teh nunggu kana hulu aing. Ampiling bae ya. Aduh. Alah. Aduh. Bro. Jangan deh. Tong ceplak gitu-gitu ah. Aduh. Setan. Mentang pecah capek ke jalan ah, pelak wajah. Aduh. Alah. Jangan deh. Aduh. Goblok. Jangan deh. Lewat
keur di jero gitu teh di jero peletuk. Bah ya. Iya gini geuleuh ieu. Alah ampun. Alah anjing alah. Arab ku aing nya ieu. Alah. Gas. Ieu. Kumaha beres dia? Beres, ieu mah tenang lah. Oh. Alhamdulillah itu. Lah, naon? Bajai ieu keur gelut keneh. Tadi sing hati euy. Nasiban dewek euy. Mun teh mah heueuh. Eta nu mitnah aing geuleuh kunaon ngewa kunaon teu aing teh teu beunghar lamun sirik-sirik kunaon aing teh da heureut pakeun pungsat bahan dieu teu haragap teu aya da lamun kapangih ku aing dicacak demi Allah aing moal diancep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Oh iya, lamun dipikir bolak-balik dipapai dirasa-rasa anu mitnah ka aing nah atuh lamun geuleuh mah geus datang ka imah aing kadek matak naon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka ayeuna mun teh mah jelema ngedepek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka dewek teh hina mun teh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ayeuna aing teh ngimpi naon ieu euy. Da lain eunteuing teh teh. Tah, sia. Sia meureunya. Naon? Lu ilaha illallah nya. Eta syora nepi ka rupa, nepi ka pakaian aing. Hidup teh sasieur lu. Ke. Sieun saha? Dewek cepot euy. Saha? Cepot. Anak Syasing, anak Semar dek mah. Aduh, mancing nafsu aing. Cacak bae ku aing itu. Kurang ajar sia. Oh, cek cabut keluar teh bedogna. Aduh, si dawan. Naon ya, Kang? Kita mau bedog kalah bedogan ku aing. Pengen hese didudut. Jaya si dewa lamanya. Oke. Dewek mandek nanyakeun ke ieu, sabab dewek teh geujleung dewek teh geus kasohor ayeuna teh kasohorna teh dina bab maling di pasar ear. Di lemur gujrut. Komo di pabrik mah sabibir hiji. Pajar dewek maling layang jamu sekali musada aing nu nyopot layang jamu sekali musada saha dewek hah dewek kok si lain heeh sia adieu da kumaha tuh pangabutuh goblok nah hina pisan sia teh engke lah sabar atuh sia teh Mina teuing sia. Ya. Lebih kejam dari membunuh dulu fitnah sebelum. Nah saha nu difitnah